Nomor kaopat hitog taklif itu adalah makruh. Makruh mah dipika bendu wungkul teu nepikeun ka kenging siksa. Itu adalah makruh. Seperti naon ari makruh? Ngarokok karesep urang sadayana itu hukumna makruh. Hukum asalna itu makruh. Nuang peuteuy, nuang jengkol itu makruh. Naon sababna? Bau kanu gigireun. Geuning cenah aya di antarana dulur urang anu ngaharamkeun kana rokok. Rokok itu bisa wajib, rokok itu bisa haram. Nah, make bisa wajib lamun tergantung situasi dan kondisi. Umpama hiji jalmi teh sumping ka dokter konsultasi, dok, tapi mah kondisi badan teh kieu, lamun eureun ngarokok teh ngagendutan awak teh. Ngan lamun ngarokok jejeg we sakieu begang henteu lintuh henteu, lamun eureun terus teu ngarokok badan abi bakal badag. Ai kitu geus